kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah dina wengi ieu urang kempal di dieu ninararaga nu teu jelas. Undangan pertama walimatus safar, 2 poe diralat deui silaturahim, 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae. Ai sia kumaha sih? Ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi. Alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji-ngaji kene. Geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan-kepentingan, lepaskeun muatan-muatan, lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi. Ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan. Ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet. Urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji ngaji beres. Ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya. Abri moal salilana mamawa balok di dieu. Ai hayang mah bawa tuh di kolong balok sia. Bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pamarentah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan. Amal ai kiai ona teh geus jelas cara batu amal-amalanana. Unggal poe maca Quran mun aya nu ngondang tapi tak bangsa si ieu tah aya we nu ngondang maca kulhu we nu ngondang tilok. Ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah. Urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng. Baheula di Turki aya hiji anak raja awewe geus gelis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta gelis gelis biasa bae. Lamun ditanya kumaha eta gelis gelis rada naik tapi ieu mah gelis do geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya orang ka kiai ge tuh naon berarti di hatena teh sono ya bilang wah oh jadi tidak gerak carita ku santri mah geus kajahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah. Santri mah paling leuwih pinter ti bupati. Ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi, santri mah jang ka kuburan. Ya Allah ya Rabbi, pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi, tapi santri jelemana kuari diuk di dia hatena mah di jahe. Lain salah aing ngomong. Di akhirat. Jadi jasadna di dia tapi hatena nu di kuburan. Hatena anu di sorga, hatena nu keur ditimbang. Eta kan dimensina luar biasa santri mah. Bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi, camat gitu kene, polisi gitu kene, urusan akhirat dan pikiran dunia. Santri, masya Allah, atau komo kiaina, kos kiai pikiran nanggus di ditu bae nama, di mana di ditu. Ya Allah. Nah, balik deh. Awewe anak raja, masya Allah, masya Allah. Carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis. Atuh hese. Lamun kamari ka Maroko, pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika.
pasti kajadi kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh. Tapi barang datang ka ditu ya Allah gareulis sore di Maroko teh. Ternyata Afrika Utara mah paruti. Deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya tak embung balik jangan main mau mal balik cenah kunaon hayang di dieu bae ai kitu dek naon Mang Haji garelis jasa cek cenah aing mah betah di dieu heuh atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoheun balik sia teu bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah lah iyalah taya gareli gelis da pohara anak raja lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh cawade eta anak raja nu gelis teh geuring muriang Masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager Masya Allah karim akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah ti Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae Masya Allah mun leumpang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teu cager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir baik kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mah ngajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelema nya aju kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti gitu dilanjut ku para tabiin dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya datang ke berbagai daerah Waalaikumsalam naon nih incu leungit minta cai jakina teh incu dah umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang dah aju kiai dah kok atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam cerik subuh-subuh salat mencan naon leumel motor leungit cenah di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kudu dek hajat isuk minggu ayo naon tuh ka dieu minta cai supaya ulah hujan terus gitu panda ayo minta cai kasih eta tah bere cai hujan mah gebrek bae eureun anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk Masya Allah ai bere cai nu bener ji
make jampe atuh kiai mah kos gitu. Nah ieu kuari ka kiai berbagai kiai geus didatangkeun dijampe ku cai, jampe ku mantra-mantra, jampe ku ayat suci Al-Quran, dijampe ku doa-doa, tetep bae teu daek cager. Bapana raja jeung ratu bingung. Akhirna aya baheula kiai nu walah wahwaleuh disebut lain kiai dikiaikeun, disebut kiai santri teu boga, majelis taklim teu boga. Tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas, belah dieuna aya deui Bahlul, belah dieuna di Tangerang mah aya Mang Hani, aya deui ka Mang sagarana Ki Musa, tah anu kos kararitu tah anu sok di kamar cicing ge kaluar tilok naon tilok sabulan 2 bulan ke sakali kaluar didareulekeun ku jelema tah besi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar. Nah ieu geus ada bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teh anggeus Masya Allah. Nah aya tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zahir makin dimensi batin. Lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zahir dimensi syariat, kiai lumrah, kiai pasaran. Maksudnya di pasar ge umbala kiai kos gitu mah. Tapi dimensi batin, masya Allah, dijauh kene geus kadeleung mun awewe teh mah. Lain deui, bangun eplok cendol ieu mah. Tah sia tah mah. Tah, ieu kiai datang. Begitu ku kiai dijampe tidak bentar tiup tidak bentar neng coba bentar neng pernah teu ka Mesir pernah teu ka Yordan pernah teu ka Baghdad pernah teu ka Mekah daek teu diajak ka Mekah ka Baitullah Madinah pernah ka Madinah daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul pernah teu ka Uzbekistan beuntannya hah Uzbek beda ya ngadenge lemburna bae geus ngorejat tah si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudak hudak cenah kakara kayak ngadenge Bandung na doang aduh langsung bernostalgia inget Masya Allah tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah neng pernah ke Uzbek pernah daek mun diajak ke Uzbekistan daek bebe ajak ka tuan raja ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager diobatan ku kiai moal ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan kok bisa gitu tuturkeun be cager gerage ayo guys cek raja Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh masih satu daratan berangkat ke Uzbek neng di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek aya cek jana bari senyum teh aya lingsem di mana neng di ditu di kota aya di kotana di mana pas aya di huk di dinya aya toko emas cek jana tah kula kenal jeung di dinya ya Allah begitu didatangkeun ka dinya ieu teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk ieu ge sarua ieu ho itu ho langsung jana pelukan dinda sayangku Masya Allah
Nah, ieu penyakit anu luar biasa. Ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapa teu dianggap, emak teu dianggap, batur jeung rekan sekitarna teu dianggap, bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Italah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, masya Allah sehat kabina-bina. Eueuh tanda-tanda gering sama sekali. Eueuh tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ka manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nu kula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki. Di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu. Lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki, poho sagala-galana. Urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta, pernah pohoan naon urang? Pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah? Hayu coba. Pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah? Hei anggal, hei kasur, sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah. Maneh cicing heula di dinya teh. Ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya. Mangga bae cek anggal teh kacai nyana. Beres kacai salat, anggal geus dada. Sini. Cek anggal sini. Ih anget ge. Eleh urang ku anggal. Eleh ku anggal. Ye, nu sagede kieu bae sagede kieu ye kolot lah sakieu mah. Hartina geus moal panjang deui. Jeung moal lila deui. Pasti kalebur aslina. Nyana tahajud titah ku kula. Allahu Akbar. Ai tahajud di kamar pamajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyulah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanna nyingkap. Pan anu ngacung 2. Lain normal tolol. Aja nu ngacung 2, pohoan teh assalamualaikum deui. Oh ini dia. Masa tahajud kos kitu? Sakieu nu kolot teh kos mantak lamun tahajud wayahna Haji Adi ulah sok di kamar pamajikan. Misah. Atuh mal anggeus. Eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi 2. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngarana poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki. Anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok geura. Ayo. Tasbih di babawa bae itu tasbih. Sugan teh membaca subhanallah lain nya nama. Kabayar moal. Tuh beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ke mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain jang dunia, kunaon dibawa ke dunia tolol da kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di hareupeun Allah. Isin di hareupeun Allah. Lamun endek jadi kiai cara Gus Dur. Sok jadikeun cara Gus Dur contoh jadi presiden. Indonesia ku aing rek disyariatkeun ngan gagal. Teu kuateun Gus Dur.
balik pakai celana pendek. Oh masalah, tapi geus berjuang, walinya nama. Nah, diri orang di partai geus datang ke mana, di organisasi geus datang ke mana, lamun orang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin, pang musibah pang gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai. Aing manitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng dengan ieu kajen ka neraka ge Im. Asal sia bae ka sorga Im. Kajen deung mah musibah panggedena kiai nu tadina wow ka kiai, wow jeung ahli Allah. Kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang. Gubernur wauh diwauhan karena pamerena dunyawina. Presiden diwauhan teh karena hayang pamerena. Kapolres diwauhan hayang pamerena. TNI diwauhan hayang pamerena. Musibah panggedena bagi kiai kos itu mun teu percaya paeh ge berarti lah. Silakan kiai mah jeung kiai bae. Waktu negara acak-acakan sia asup ke negara acak-acakan dia tuh komo lamun teu masalah, tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia. Ayo coba kiai mantap kula dibujuk titah ieu titah ente aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik namun leutik mau aing mah. Ji ditangtangan kula mah bupati dek mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya? Ciknya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula. Ieu pokon kitu cenah ge atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati tak kudu bisa kitu Im jadi kiai mah ulah hayang disumbang malah nyumbang. Ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan. Maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadenge kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat. Ya Allah ya Rabbi ta camat kasedih bejakeun atuh ka calon bupati ka itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan itu dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu. Gen tama urusan pembangunan iya urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah. Ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh. Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh sebab tanggung jawabna sabaraha janda sabaraha fakir miskin sabaraha yatim ketika ente jadi lurah keur jadi lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya janda miskin alhamdulillah cak lurah tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean nu mana sia mere tuh nu di pojok nu imahna eta teh sama janda ngora jahe atau atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah ya sieun ge osok mere ya. Nah gitulah para jamaah ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke dihareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia ternyata di akhirat lain kiai kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sok geura jabatan makin beta urusan dunia urusan diri orang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai ustad santri pejabat nu kaya nu miskin wabeh tama bakal jasa mantap ngaji gerage kade ente jadi naon abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai pernah ikhlas ente kiai di partai lillahi taala Allahu akbar ayo lamun teu ikhlas atuh dek naon digawean ikhlas tidak ulama demi bangsa jeung negara beneran mun ditanya ku Allah teu mal izin ih ulah kitu jeung aing mah kitu bae ayo sia hak maksudna naon ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah urang seorang pedagang
kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi, seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Gitulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih jeung urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah. Eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai cak manusia. Wallahu alam cak Allah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukin ge duyufullah, tamu Allah. Ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ke Mekah mantak ayeuna walimatu safar teh eta deuk silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Deuk jadi tamu Allah ke Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah, wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nya garelis teh bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng ka jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab? Masya Allah. Nyekel HP shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget sakajana tah. Heuh, nya mah di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tiba'an li sunnatin nabi terus. Masya Allah. Geus beres teh atuh. Nah, aya cenah ke di dieu jeung cenah. Urang bisa nempo ieu jang saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta. Asa kos kitu toab. Ya Allah, mantap kula ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, hampura abdi mamawa jelema model kos ieu. Kahareupeun Gusti hampura. Sugan teh teu kieu. Gusti, ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toab ulah di shooting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun banyak di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Cek ulah teh diijabah ku Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan, Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wah beh beak di HP eta, ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir, Yordan, Mekah, Madinah, kabeh sakian. Boga pagawean naonnya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si shooting-shootingan. Karangnya na engah. Ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ieu. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi. Waalaikumsalam. Di ka mana ente? Kula hayang kapanggih jeung mama. Maksudna doana. Doa naon? Kula dek berangkat ka tanah suci. Sia ka tanah suci deuk naon? Cicing nya. Iya dek laksanakeun ibadah haji. Maksud ibadah haji deuk naon? Ya hayang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah. Heg. Ke balik ti Mekahna. Wae ditanya kapanggih teh sia jeung Allah. Cek kiamat ti guru. Geus atuh doana bae kiai supaya kapanggih. Hai doakeun. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing ke mun balik ti Mekah. Ditanya ku guru kapanggih teh jeung Allah, kumaha aing ngajawabna? Ieu kapanggih jeung Allah kumaha? Masya Allah. Beres ya muga haji.
datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf, geus kemagana entos kumaha sehat alhamdulillah dahar geunah ngeunah jasa cekeun aju aya teu ieu babalajaan sajadah meuli ceknya teh susur meuli alhamdulillah balik deui sia ka Mekah balik deui sia ka Mekah teu sah sia ibadah haji kos kitu pan bisa teu sah bangsa balik ti Mekah sih dongengna dongeng hees dongengna dongeng meuli teh kokoneng masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok jadi lamun hayang jaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap ku urang kumaha ente di Mekah alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah hees geus berarti hees bae teh jelema di Mekah alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh kabeneran jasa berarti urusanna jeung awak alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah tuh iya bae nya ge kitu meureun anyar balik umroh tanya ditanya kukul kapanggih jeung Allah henteu jeung onta kapanggih iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket aya Allah lain di Baitullah baik tetapi paling deket hadirna Allah di dinya ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah dideleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa mantak tingkah manusia ucap manusia pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah nah balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak carita sare patalina ngan sakadar jeung awak patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak meuli baju meuli pakaian patalina jeung jang awak bae mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah nah nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-galana mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah Maha Agung Allah Maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna nu urang aya dina genggemanana anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah sehat urang injeman ti Gusti Allah isuk page eta urang bakal babalik ka Allah amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah eta nu kudu dipikir ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah ai kafir mah geus puguh kafir mah ente makan muslim ente makan mukmin iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana jehehe ya Allah ya Rabb dah ieu nu mantak jelema di mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae ngora kene umur 15 tahun umur 20 tahun sakola ge siapeun kene deka mana sakola deka UI, UII, ITB dan lain sebagainya siapeun kolotna ge siapeun tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola engke aing namun paeh waduh tanggung jawab di hareupeun Allah tah murnina santri kos kitu kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri kadeleuna isuk-isuk nya nama carang mandi eta je udang cileuh bae gede pan dieu eta can mandi can naon geus meuli wuduk pantolol tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah ji lamun hayang nyaho penghuni sorga teh eta santri lamun ibu bapak hayang nyaho ka penghuni sorga tah ka dieu isuk-isuk ka kobong ka dieu ceng aceng teh sorga barau amat ceng atuh biasa bu penghuni sorga mah bau cenah seungit engke di sorga
Iya mah karak calon doang bu. Oh, lain deh ya ambeuna ieu mah. Alhamdulillah saminggu kula can mandi bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sok geura ge asupkeun ka je. Heuh nya. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih Lurah Majen maot ngadadak atuh komo sia mah teu gagah modar sia mah Masya Allah karim lamun Pak Harto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh Masya Allah tah lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebea akan pohokan segala rupa ukur cinta orang ke Allah geus sabaraha persen orang cinta ke Allah nu dikorbankeun teh tinggal introspeksi masing-masing kuari mah rajana nu gering rajana lintuh gering Masya Allah ieu raja sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager datangan ku dukun sababaraha dukun teh cager datangan kiai sababaraha kiai teh cager nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah teh sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh pan ai kiai naraka mah keren jas dipake kiai naraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus teu hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia ya da lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini kucu oh iya keur make kaos kan eta tapi kan nya memacaan kita bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca ku nya ya Allah wahara jasa ta Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunanya yang kleh teh aya ieu si kiai ku goblok-goblok deui ieu mah di ditu teh mah di Tangerang di Bogor mah leuwih parah nah para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na raja bentak caknya tuh kuat lain lawanin caknya kita ranya kok emang enak enten aya aduh parah maksudnya parah aku mah bejakeun coba bejakeun kira-kira marah moal raja mun bejakeun coba tanya ke raja tuan raja pajak ituan cenah parah cek kiai ieu aju kira-kira mun dibejakeun marah apa moal sok bejakeun naon coba lamun nu neluh saha nu neluhna lamun nu nyihir saha tukang sihirna lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah datang deui teh kiai ka dieu tuan raja ternyata umur tuan raja 28 poe deui hah lo bener heeh nurutkeun cikula 28 poin makanya tadi ndek marah moal mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun lantaran tadi titah bae cenah moal marah umur tuan raja 28 poin Masya Allah cak raja aya geus atuh nuhun cak kiai nuhun langsung nyana ka pamajikanana ka asistenna sajadah turunkeun sajadah amparkeun tasbih lu gede ayo bawa ada tak susur ulah nu letik sagede perep
ayo ka dia dibawakeun. Oh masya Allah dipayang kacai langsung sholat Allah. Masya Allah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal wah naon hartina dahar 27 poe deui aing geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan aduh langsung sapoe kakarake 2 poe teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allah baca sholawat geus 2 poe Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang. Nah ku hari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20 beuki ditingkatkan ibadah ka Gusti Allah. Weh pohara berang peuting geus datang ka tarang ge hideung sikut hideung tuur hideung urut sujud bae ka Gusti Allah geus 15 poe harideung kabeh ieu ge lamun dibuka harideung tapi budug lain urut sujud ieu mah aya tapak baheula keur mondok kukula gesok ditaliti harideung maju lah omong. Oh iya mah penyakit santri baheula santri kuari mah tilok anu budug mana aya santri kerasep kuari mah santri awewe ge tilok budug ja kuari mah paling ge koreng be kuari geus 15 18 poe 10 poe deui terus cara ningkatkeun ibadah ya Allah ya Rabb tinggal 2 poe deui nya geus wasiat ka pamajikan Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan hiji nomor kadua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae deuk ibadah bae ka 2 poe deui bapak geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pamajikan geus diwasiateun ka ieu harta nu aya bagi-bagikeun jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah beres sapoe deui teh sapoe deui pas 28 poe nya geus kieu nungguan assalamualaikum malaikat Israil asal kertek asana ieu asal kretek asana ieu terus datang ka zuhur can aya datang ka asar can aya maghrib can aya oh berarti mungkin isuk ka 29 ngana geus nungguan mah nya teu eureun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus 29 zuhur can aya illallah la ilaha asar can aya terus 30 can aya keneh liwat 2 poe aing liwat 2 poe cek anak asih teh panggil kiai ka dieu anu cenah cak cenah 28 lewat ieu panggil coba ka dieu apa salah jana di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deui kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28 di hari tadi itu kan dia geus 30 kan selewat oh masalah lain masalah gitu iku balalakona kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener ja teu dahar-dahar cek jangan dahar teu nginum teu besi paeh pan guari kan langsing bener nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget teu ka Allah henteu tapi kuari lain inget deui cek sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar bae tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana teu lain ibadah teman-teman lah eta rahasiana
eta rahasiana kuari Tuan Raja anu kamari jadi raja pernah teu inget ka Gusti Allah teu pernah, tapi ayeuna pernah kuari inget bae ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah, tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sodakoh, tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pamajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga, lantaran 28 deui bakal paeh. Nah kan kehadian Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae, haju sodakoh teu eureun-eureun, betapa luar biasa. Nah awak haju jadi hampang, keuntungan Tuan Raja luar biasa. Bener ai kitu nama, tapi kan Tuan Kiai ngabohong, ulah cerita ngabohong. Kieu Tuan Raja datangkeun ka 40 poe, sok geura bakal aya rahasia 40 poe, sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskan sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskan coba 40 poe, maksudnya 40 poe karak paeh lain paeh bae paeh, ayo coba ente kan bangsana penyakit paeh kege pasti paeh, awas aing raja lamun 40 poe aing teu paeh awas ya penjara. Ulah ngomong kos gitu laksanakeun bae, ulah ngomong kos gitu laksanakeun kege paeh. Ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 poe deh. Allah beres baca Quran zikir suatu kuari geus 35 tek datanglah ke 39, begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hate horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah. Painganan kiai-kiai, painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi, geus puguh Kangjeng Nabi, urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat. Urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai nyaho eta kalam Allah, tapi bagi kula ya bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan udah mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain sembarangan berarti aing ge Dumatak mesti aya kiai di dieu aju ngaji mingguan malam Senenan cara kuari aju murid hees bae ulah dihudangkeun eta kiai hebat berarti geus memberikan ketenangan ka murid sehingga murid nu hees nya ada di dinya eta kiai lain sembarangan rantai kabeh habak tah iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deh kiai tita ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayangna anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza wani ngridit urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wanita teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah iya bangun ieu semampai ieu bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang deuleu awewe kos deuleu kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal teh biasa bae sugan urang kerenyet resep ka kadal teh henteu atuh henteu tar batak urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ora ieu kecuali geulis lain deui atau can jadi ngaranna
tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayang. Nah di dieu lah orenganan jelema nu endek ngadatengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah. Moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah. Sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik. Sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi. Keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia. Ya jelema nungtun ka Allah kudu nunggeus wau ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naik ka jurumia sanggeusna naik ka jurumia amil poho deui bolak-balik diri ya amil jurumia kos kitu lalaunan sagera ge masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunung tuna kudu wauh ka Allah. Ai Allah di mana? Ai Allah mah tu hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana. Maksudna kumaha? Urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula. Nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha, nu jaiz di Allah sabaraha. Engke timbul keyakinan tak. Lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa. Allah maha uningan nu samar nu jelas. Ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ge ka qalbu urang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah ja urang ge neuleu ka urang neuleu urang ka diri urang neuleu ka batur neuleu tapi qalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang. Allah selalu neuleukeun be lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah ketika hate urang lalancongan nu dipake kebendu ku Gusti Allah. Loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa ih pohara salatna make jubah boy di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta weh lain lalagaan. Allahu akbar ngageleger Allahu akbar lagi kunaon ai hatena aya di mall ieu kan lalakon kos kitu eta. Nah coba supaya sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allah keun melalui pengajian sok gerage melalui pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh kasieun dak we ja ieu mah peuting sote pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya bae kula lamun dieu teu dicangan mah sieun cangna di dieu ye sebab beureun loba kuntilanak kan kalau kuntilanak atuh karaseuy kuku lagi murid 40 sebenarnya ge loba ye kuntilanak di dieu ieu mesti ada ieu di aya ye kuntilanak aya kuntilanak lalakina tah ieu ye aya ieu genderuwo malah mah ieu mah. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung, silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang ge da aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf di awak urang aya qalbu paranti tawaf.
wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifin. Sok bersihan eta baitullah tahhir baitiya jang nu tawaf jang nu salat jang nu itikaf bersihan geura qalbu urang tawafkeun ruh urang geura di dieu teu kudu hese-hese deui ka Allah mah dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge tinggal urangna bae ngoprek geura ge ya Allah ya Rabb singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu urang keur ngaji kuari urang keur salat urang keur maca Quran lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeule breh langit kabuka. Urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah. Tah tuftahu babus sama lisa'atain. Dibukakeun lawang langit dua waktu. Hiji jang anu salat. Nomor kedua jang nu perang sabilillah. Tambahna katilu jang nu keur ngaji. Lawang langit dibukakeun. Ieu urang kuari teh dibukakeun langit set. Coba gadeuleu ka luhur kabeh. Ya Allah ya tuh woi langit ya poe kitu mah langit. Lawang langit dibukakeun. Arti da dibukakeun teh kumaha hahalang antara urang jeung Allah malaikat keur nongton kuan. Urang keur ngaji asal lempeng ngajina bener lillah muatan nanaon ka Allah malaikat nempokeun oh eta Ki Haji nu kolot aya bae teh saha sagana eta je di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik nama budak oh jahuisna geus lain di hulu teh jembut geus wisan teh tapi jangan mah kuat tilok gering tilok gering ya nama gen tilok gering mah Firaun kan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah urang keur dihadiran ku malaikat komo Gusti Allah maha segala-galana dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat Allah na hadir di diri urang ya Allah ya Rabb urang mantep salat lagi Allahu akbar moal aya risi malesi kitu keneh nu deuk perang nu mantak para sahabat para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon kadeuleu sorgana kumaha hate ya Allah ya Rabb kitu keneh nu keur ngararaji ieu urang kuari keur ngaji dibukakeun lawang langit ditongton ku malaikat dideleukeun belah ditu oh cek malaikat ya awewe ngararaji oh ya tentara Allah ya cek malaikat ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu cek oh masalah oh masalah dideleu ka belah ditu aya nu keur ngalamu da tentara Allah keur kieu bebari nundutan cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang meureunnya kehadiran ya karim nah kuari kembali ka diri urang ternyata horeganan Allah mah babarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid segede raja anu tadi dicaritakeun segede Gus Dur segede Raden Patah segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja anu unikna jadi wali Masya Allah deket biasa ka Gusti Allah raja aya di nyana wali aya di nyana indah amat hirup kos kitu susah aya di sieu bajigan aya di sieu rugi amat tunjuk ke mana sih rugi jasa urang mantak tadi gua liwatkan ka dinya teh set cek kula jalan ka mana cenah ieu ge Cilaku kok dek jalan ka Cilaku aya babaturan gua lah di dinya tah saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani urang caricing di dinya salat bener tadi di darinya salat eta batur kula guru malah mah guru pernah dibere pelet kula gunyana ai kula manjur nyana nu merena henteu kuari gae jalan tah eta batur kula eta dicaringin nah lewat kadinya
aya kelenteng kan di ditu. Cek kula teh itu mah kelenteng, cek ieu teh. Heuh, nyahoannya na tah kabab kelenteng mah. Nyahonya nya itu mah kelenteng nih. Oh, kula geus nyaho jasa. Siapa yang kono geus kitu cerdas amat sih. Heeh, haju ieu mana Cina-Cina na tah eta kan ngawarung-warung. Ya Allah, ya Rabb. Cek kula cek kafir aya di nyana, susah aya di nyana, di akhirat dibeulem abadal abidin. Mun kurang direnungkeun rugi amat. Namun kuari nyana kaya kapal boga, kereta boga, segala rupa aya di akhiratna nyana ka neraka. Kajen geus senang jasa di dunia na, hayang awe Singapura aya heg. Hayo hayang mana? Hayang nu Prancis aya, Paris aya, hayang nu luar negeri aya. Maksudna luar negeri teh aya hayang anu kitu Afghanistan aya, kuari mah ambal aya. Di Indonesia teh di Indonesia ya kuari. Ngurikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita-wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna? Awe anu sok dibeli naon ngaranna? Naon? Tuh nyahoan jasa. Ya kari. Aduh budak osok beureun, masyaallah. Ku nyahoan deui teh. Ya di Indonesia ya kanu kumaha ya. Ente hayang orang Cina embal aya di Jakarta. Ulah di hotel HI. Di hotel HI tingkat sabaraha? Kahiji, kadua, katilu masih aman, kaopat masih aman, kalima, kagenep kaditu geus aman. Jehe, mangku mah gitu. Geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah. Eta hotel anu sakitu bae geus pohara jasa. Geus puguh hotel Marriott mah, aya hotel Marriott. Sia mah Erot goblok. Dasar osok meureun ieu mah nya. Potongan mah Erot ya. Ya Allah ya Rabb. Nah, iya hayang orang Jepang aya, Cina aya, geus puguh Singapura, geus puguh orang pribumi Karawang, Subang, Bandung, ambal aya di Indonesia. Ya orang Cilejet ge aya eta bangunna. Hayu coba. Ieu orang India ambal, orang Arab ambal aya. Hayang urang mana? Geus puguh India, geus puguh Uzbekistan ge, buah loba, Maroko loba jasa. Hayang urang mana? Perwakilan di urang teh awe belian ambal aya loba jasa. Nah, kuari urang sugih, nya Cina nya kafir sugih, belian di akhirat dibeuleum ge wajar. Ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngaroko ge make daun kaung. Teu rapi-rapi, di akhirat dibeuleum saneng-neng, rugi amat. Pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui. Misalnya orang dia ya tilok sholat, misalnya tilok puasa, itu ku Allah misalnya ikan nerakakeun wajar lah nya. Siapa bangun embung teh gitu, sholat tilok kana neraka embung, kumaha sih? Nah, misalnya juga neraka, tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana. Ka surga aja urang mah aya syahadatan. Sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dieu malah wauh jeung kiai-kiai. Ye. Itu pada lain lalagaan kos. Gula mah indah jasa tah lamun kos kitu. Jelema asup ka sorga aya nu kaduhung jasa di sorgana. Cerik bae. Di daratangan kan kiai. Ikan sorga mohon. Kok sediheun amat ya sediheun amat di sorga. Masyaallah lain sedih-sedih deui. Kunaon? Aya waktu-waktu nu dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir. Duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa. Caknya tanu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh. Masya Allah pohara jasa eta pohara tak kos gitu tah. Jadi berarti kan lain lalagaan tah zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula. Nomor kedua aya jelema dek di kanarakakeun lantaran teu boga amal. Timbang amal, sholat ngaplek Tuhan, puasa, batul mah Ramadan ya mah tilok, komo rajab mah tilok jasanya ramah guys. Sholat batur mah, sholat lebaran mah osok mah tilok, lebarannya tilok. Puasa zakat haji, komo sodako mah guys tilok, mabok kayak dinyana, segala kayak dinyana. Cek malaikat kana rakakeun, kehela cek anjing Nabi ulah waka, aduh waka bae, engke heulana, sugan aya amalna. Ceng, maneh sholat mah tilok muhun, puasa tilok, zakat tilok,
ngaji pernah ente sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi ente cekina polisi mah surga lah aja hadir nya lagi ngaji tuh cuman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamanan eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa gua amalan sekali mohon sekiranya teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau sakian ya Allah eueuh wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ieu masa imah kiai pernah eta doang oh cak Kangjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantap geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh Masya Allah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae aing mah geus sok ada mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu guys lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jaca kula mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan kayak disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji di majelis talim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi Haji Im khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatat ku malaikat, dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas tentang cinta. Geus datang ka mana urang cinta ka Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa
tepikeun kawauh ka Allah. Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.